Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipain hayu orang panjatkan puji senang syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapiring kesehatan, kesempatan, sareng kekuatan nepi ka urang sadayana dina acara perpisahan SMA ieu. Salawat salam mugia salawasna dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluarga, ka sahabatna, sareng ka urang sadayana salaku umatna. Kanu dipi kahormat Bapak Guru, Bapak Ahmad Soleh Sarjana Humaniora, kanu dipi kanyaah rencangan sakelas, sareng ka sadayana nu hadir dina ieu kesempatan. Simkuring ngaturkeun nuhun parantos masihan waktos kanggo nyamperkeun biantara dina acara perpisahan ieu. Waktu gancang pisan lumangsung saolah-olah kamari urang mimiti lebet ka SMA. Ayeuna mah waktuna urang nyorang ka jalan anyar. Acara perpisahan ieu lain mung saukur seremoni, tapi tanda urang parantos nyorang hiji tahapan buku kahirupan. Salila 3 tahun di sakola ieu seueur pisan pangalaman anu dipibanda. Urang diajar henteu ngan tina buku tapi oge tina kahirupan sapopoe. Bapak Ibu guru parantos janten contoh nu hade, tempat nyuhunkeun ilmu, tempat ngadengikeun keluh kesah, sarta tempat nu salawasna ngadoakeun nu hade piku murid-muridna. Rancangan oge parantos janten bagian penting dina kahirupan sapopoe. Nu sok aya dina sajakayaan, duka bunga, luka sedih. Upami bila aya kelapatan, samaneun panutupan, simkuring bade mapirin hiji sisiniran sing rajin minum jamu, nungguna nguatkeun urat, sing rajin neangan ilmu, nungguna dunia akhirat. Sakitu biantara ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.